ngalanjutkeun dongeng tentang diturun kena Bapak Ibu urang Adam Hawa. Sabada ditundung ku Gusti Allah kulantaran ngalaksanakeun kasalahan Siti Hawa ku Gusti Allah dumiat dijieunkeun getih unggal bulan dibere getih ngaberbay dina bobogaanna het ngara ku gara-gara nyana nyuguhan nu teu bener ka salaki ora ditundung ku Gusti Allah nu tadina aya sukuan ku ari fiat rijalu dieuwekeun sukuna itu kene iblis ditundung ku Gusti Allah diberi julukan anta mal'un terlaknat sia iblis geus boga julukan masing-masing. Turunkanlah Kangjeng Nabi Adam teh di India Gunung Sarnadib. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Orai diturunkan di Sajistan. Iblis diturunkan di Ubullah. Panieu nagara na maraca nyana kana kitab komu nyana majarago maca sejarah begitu dibaca di nagaranya na sial iblis diturunkan di negara urang cak urang Ubullah itu kene Sajistan wah cara urang negara orai mantap kurang ulah ngadenge seremna baheula serem namun ditelaah kuari urang Inggris setelah Afgan diserang baheula ku komunis dilarang salat dilarang puasa temenang sarolat temenang aya nu magahan ngaji aman aman kadieuna terpisah jeung kitu negara komunis Islam ngan di jero keamanan teh teu meunang bergerak ngayakeun ajaran-ajaran Al-Qur'an teu beunang salat teu beunang akibatna kabelah dieuna eueuh nu salat sebab asal salat tembak di dinya ke asal salat tembak asal salat tembak akhirna salat di imah tetep bae asal kaselidik tembak otomatis kan nu salat eueuh nu ngaji eueuh agama mah Islam maka terus sampai ka ayeuna nagarana 100% Islam cuman masjid eueuh nu salat eueuh negara Imam Bukhari di ditu negara Bahauddin An-Naqsabandi negara Alauddin An-Naqsabandi urang mun macaan sejarahna kutubul laulia ya di ditu tapi peribadatan terbatas kakarak setahun iyalah dipersilahkan untuk mengembangkan agama setelah presiden nu ayeuna rada loyog kana agama jadi kos kitu tah kaya entak lamun dibandingkeun jeung di urang jauh
prak kurang sejarah pantes karena itu gak sebab orai baheula diturunkeun di ditu orai muka urang mah pan eta mah incuna orai teh berarti kan muka urang mah incuna nu di ditu pusat Masya Allah. Kanjeng Nabi Adam diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan Siti Hawa kesulitan neangan jalan-jalan munajat ka Gusti Allah. Setelah munajat turun malaikat Jibril nuduhkeun jalan untuk menuju Jiddah. Didinya terus Kanjeng Nabi Adam teh neangan Siti Hawa nati Jiddah teh terus berangkat mengarah ke Mekah. Ternyata ku Gusti Allah dipertemukan di Arafah. Waduh, luar biasa bungahna Kanjeng Nabi Adam kapanggih jeung istri tercinta. Manusia sadunya kakarak dua nu pasini kontrakan nu pasini tanah lantaran nganduaan tamahnya na di dunia teh Masya Allah ablag-ablagan canaya sasah tidinya lempang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ka Musdalifah di Musdalifah didinya cicing di Musdalifah terus berangkat ka Mina didinya lah Kangjeng Nabi Adam neuleuh ka jasad Siti Hawa teu make pakaian sabenang-benang acan itu kene Siti Hawa neuleuh ka Kangjeng Nabi Adam gubal gabel Siti Hawa ka eta naon nu ngagabel ulah loba omong eta ge naon anu nyengir. Ya Allah ya Rabbi satara aja Gusti. Cek Siti Hawa jatuh nyengir mangan senyum doang. Eta kadeuleu ku aing ge kapeung-kapeung senyum kapeung-kapeung baeud. Ieu nu teu kuat namun baeud. Munajatlah Gusti Kangjeng Nabi Adam ka Gusti Allah Gusti. Gutatarina abdi di surga serba mewah serba segala aya. Kulantaran abdi ditundung ku Gusti ai pangampura mah geus aya sabada abdi ngadoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Abdi teh ayeuna geus dihampura ayeuna geus aya di bumi abdi duaan tah ayeuna abdi manyuhunkeun petunjuk ka Gusti. Apakah ieu kudu sataranjang bae atawa kudu kumaha? Mun kudu dipake naon? Kudu dipake abdi nyuhunkeun petunjuk jeung lain jang sakadar abdi bae. Lantaran isuk pageto meureunnanan anakan Gusti abdi nyuhunkeun aturan-aturan. Numantak hei Adam kaula pangeran anu leuh nyaho ka anjeun ulah kudu loba omong Adam Hawa lantaran lamun kumaneh direnung turuna maneh di sorga ka bumi panggeus dicaritaakeun ku kaula nu agung. Waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat. Dek naon ieu Gusti teh nyieun kos kieu pan dijawab ku kaula inni ja'iluka fil ardi khalifah. Kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi. Ulah kaget Adam. Ku sebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis, maneh teh nyieun dosa. Ulah kaget sebab eta mah ngan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini jailuka fil ardi khalifah. Ayeuna anjeun geus aya di bumi.
dijadikan sebagai khalifah bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkan baik agama maupun dunia. Masya Allah. Tesambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek dibere nyaho ku kaula. Hei Adam, jang anak cucu anjeun deui. Lain sakadar jang anjeun duaan. Kebutuhan-kebutuhan tentang agama, tentang dunia bakal dicaritakeun terus sih berapa macam kebutuhan. Nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam nuhun gustingan atuh abdi pan ieu kapanasan gerada-dara buru-buru. Bujur panas di hareup panas. Lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah. Tangkal Ambon belah kulon ge nu ngaji tarariis di dinya. Bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun. Oh di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana? Maka Kangjeng Nabi Adam mayang buru-buru panas, Gusti panas. Sanajan tatangkepan ge atuh ai panas ge mah Gus deuk di mana happy atuh. Happy sote lamun tiris panas ge mah boh atuh. Cuaca panas saja urang nangkep pamajikan mah hau. Atuh sarua jeung asup ka hau direrab. Masya Allah. Masya Allah. Nah Adam kaula nu agung ayeuna dek jaritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam. Lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam mah berarti terus ka urang ge, ka urang Cikupa, ka urang Bojong, ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna narurut. Teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah iya ya bani Adam, hei anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libas. Nyata, jelas. Yakin. Kaula nu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan. Wahai anak Adam, libasan anggoan pakaian. Gusti Allah tega bahasakeun anak qad anzalna make anzalna anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun. Mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bi mana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur ka handap. Wah ambalaya wadimor geus turunkeun atlas gajah depak. Wah ambalaya segala lepis segala BHS anzal tarurun ti luhur langit ka handap janteu dina turunna ge beureun urang pararae. Mantak anzalna bimana khalaqnahu. Kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih? Pan aya anzalna manurunkeun bentukna kadeul inzal biasana hujan dipakekeun kanurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan
tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di segala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang katangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian nu disababan ku hujan teh angke bakal aya jajadian anu bisa dipake njieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas. Di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangarana rangdu eta ge bisa ku urang di alaan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade eta di jerona sok aju tarareas kana hulu kapuk kapas, waduh luar biasa. Produksi dijadikanlah kapuk tersebut benang, tina benang dijadikanlah tenunan, jadilah wadimur. Waduh, jadi polekat, gajah duduk, gajah depak, gajah lari. Yo can aya cenah kejieun atuh ku sia. Terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala. Kebelah dieuna terus samping teh uluh kegala BHS Al Jupri. Terus Al Hidayah, wari deui aya deui Tamer. Macem-macem. Wah iyalah disababan ku hujan berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah hiji ardu dua hawa tilu ma'u opat nar kebutuhan manusia teh sakitu hiji taneuh nomor kadua hawa nomor katilu na cai nomor kaopat na seuneu eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh napas geus hukak hingkak geus teu bisa ieu urang ngasupkeun hawa ka jero irung geus teu bisa dipencet di jerona pernapasan teh spenek obatna ngaroko eta maksudna moal kebal deui masyaallah geus teu bisa menghirup oksigen geus teh itu kene mun eueuh cai sebab kebutuhan awak urang cai awak urang tadi inuman atau enggak gitulah lumantak wahai anak cucu Adam kodan salna nyata kaula geus gadamel ka anjeun alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libas sayuari sawatikum warisha pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya dua macam nomor kahiji libas sayuari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur nomor kaduana libasan warisha artina warisha teh ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayu tajamalu bihi minasia dipake ngaginding model uol dan lain sebagainya
hujan kene hujan turun ke tanah kemudian jarara dijukut dan lain sebagainya didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orang di dalar embe sapi munding ontak jadi kuari ngegedean hewan dipotong dipencit maka kulitnya bisa dijadikan pakaian buluna bisa dijadikan pakaian bulu embe gembel bulu sapi bulu onta berbagai bulu bisa dijadikan ke uol gitu kene kulitna dibawa di Tangerang di Bogor di Cianjur di Sukabumi dibawa ke Garut dibawa ke Bandung jadinya diolah terus diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan diproduksilah di Garut diproduksilah di Bandung dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket eta produksi Garut eta lamun mah produksina bagus geuna dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis tapi lamun jang ke luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajual naga lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupa mah kecuali pasar Kemis dipakailah di luar negeri saha nu makena penyanyi ternama Elvis itu pakai buatan Garut sebenarnya celana teh nu herang-herang teh teh kulit buatan Garut dipakai deui ku Mick Jagger eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah gitu dipakai deui ku Al Jarreau kulit buatan Bandung eta sebenarnya seserian heran aing mah bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana Justina kulit Masya Allah Indonesia teh istimewa tuh urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina hijina sabaraha hiji salembar gede bisa henteu mangsa 100.000 henteu 100.000 lah ke 100 beheulana ulah sok murah-murah loba tukang kulit kumaha sih bila perlu 500.000 lah bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju bae atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna hijina misalna dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 jadi sabaraha itu memang hitungan baik helanan 50 juta sasapi Masya Allah mantap kamu mau tukang kulit hargakeun 1 juta mahal gitu jadi jaket mah kuali mah timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kehujanan aju bau kurang kuari digoreng pakai kerupuk jak kulit pada tadi nomor kahiji libasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat ulah kadeule diharap gubal gabel mun lalaki ulah kadeule senyum jeung bendu baud ulah kadeule itu kene di tukang supaya rapi libasa yuwari sawatikum nomor kahiji nomor kedua libasa warisa di samping yuwari sawatikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sergap
Nah dua macam nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat nomor kedua supaya tambah rapi dinding warisa asalna warisna bulu manuk tapi nu dimaksud mah ieu mayu tajammalu bihi minasyab bajas deui bae walibasut taqwa zalika khair walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara dua pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sauatikum nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding nah di antara nu dua walibasut taqwa pakaian takwa nujang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadele ku makhluk rapi pakai nutupan aurat eta teh zalika khair berarti libasut taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sauatikum pakaian nu pakai nutupan aurat iya pakaian anu khair bagus cek sawareh malibasu taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah dipake salat ka Gusti Allah dipake berjamaah ka Gusti Allah jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya etalah libasut taqwa etalah zalika khair nomor kaduana nomor katiluna libasut taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah pakaian paranti perang pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang ieu libasut taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari ieu pakaian perang nu paling istimewa zalika khair terakhir Imam Jalal baga jelaskeun libasut taqwa teh al-amalus shalih horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala aya jelema ginding jasa make sapari luar biasa bagusna ti luhur ka handap manen necis seragam disebut beureum lain disebut hideung lain disebut koneng lain putih lain wah ieu mah PNS hebat di dieu na make kenong wode luar biasa wah sapatuna ge herang bisa pake ngaca dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor fu teu meunangnya nama aya kokotor tapi ternyata pakaian nu sakitu bagus teh terbuat tina wall England wadah ngaput nage geus teu sembarangan kudu nu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura teu beunang sambarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang salat henteu puasa henteu maling terus nah ieu kadang jelema make pakaian bagus amalna goreng eta teh min jumlah kitu make pakaian sataranjang teh jelema kos kitu pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah eta teh sataranjang hakikatna mah tapi aya jelema pake pakaian biasa bae kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar tapi nyana salat ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh eta istimewa masya Allah geus amalus sholih sumtul hasan kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang nu paling istimewa mah pakaianna bagus secara zahir hartina bagus teh rapi pake nutupan aurat ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal jadi dirapi-rapi pakaianna lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang ka alam ku makhluk
ditambahku amal sholeh berarti makan zahir batin didele dina zahirna sergap ditambahanku pakaian batin amal sholeh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawaden zahiron wa batina masya Allah. Jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat. Nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah. Kadeleuna disesuaikeun lamun nu kuru ulah make nomor teuing. Sok aya awewe kuru jasa awake tinggal tulang maka pakaianna merecet jasa. Aduh calanana anu nyitak teh itu kene bajuna masya Allah nya jangkungnya kuru maka pakaianana merecet ya mamun aya buah tinggal diajul bae ku nyana. Eta karana teu necis. Jadi berarti kudu rada digambringan saeuti. Geus kadel rapi. Nuneuleuna salakina jadi indah. Ede jelema lin tu masyaallah susuna geus segede ember. Wow, gede jasa bujurna pohar jas giblek. Waduh make pakaianna gua gedean atuh mah sarua jeung barongsai. Ya Allah, teu saraga. Jadi dirapi-rapi ku wae potongan ge ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri. Karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi, kan moal ka mana salakina ai keur di imah mah. Lah cek salaki da cukup aing neuleuh sia bae ge jas sia rapi bae. Geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapi kadeleuna aing mah. Neuleuh sia tuh. Aju salaki nagekan rapi becak pamajikanana aja asana pangkasepna kakak di dunia. Kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeleuna. Ya pun sider kan nyambung suami istri masya Allah. Ngeunaheun dititah urang kitu teh. Pakailah sarua jeung pakaian untuk menutupi aurat. Di samping itu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang. Ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa, umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa. Libasut taqwa zalika khair, pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat, paranti salat, paranti ngaji libasut taqwa. Zalika khair kitu keneh libasut taqwa paranti perang zalika khair eta nu hebat atawa ieu libasut taqwa libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat libasut taqwa zalika khair ditambah ku amal-amal saleh ieu mah bagian batin kalakuan nu bagus zalika khair ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun wallahu a'lamu bimuradih. Ngajadikeun lagu si Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian, dengan berbagai mode-mode pakaian, dengan berbagai potongan-potongan pakaian. Jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan, aya nu tina kapas, aya nu tina dangdaunan, aya nu tina talokop-talokop, aya nu tina kitu kulit-kulit kayu, aya nu tina bulu embe, aya nu tina bulu dan lain sebagainya. Ieu kabeh zalika min ayatillah, etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah, tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah. Urang kuari cecampuran di dia make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan, berbagai-bagai kitu dasarna, berbagai-bagai kul naon kitu ngaranna dasarna. Nah ieu aya nu tina tapamatek, aya nu tek-trek, aya tu tina kitoron, aya nu tina hero, aya nu tina sipon, macam-macam.
eta zaman-zaman baheula. Oh, datang ka kuari nu alanyar macem-macem eta teh kaluarna mah teu jauh, tidak matek jeung istem. Pangheulana di urang aya istem di Tangerang. Pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem. Hebat amat orang tukang sapuna. Kos kuari besok babe jauh alhamdulillah Kiai. Saya kerja di mana di bandara asa pilot bae pen urangnya. Ngadenge di bandara teh asa pilot bae. Masya Allah renganan di luarin bandara. Geus bagus penting digaji bae lah. Naila kabeh zalika min ayatil dalil kakawasan Allah. Mun ku Allah teh diturunkeun cai kemudian teh jarara ditatangkalan kapas, nu jadi tangkal kayu, nu jadi embe onta pararaeh urang bisa sataranjang deui. Nya kumaha teh jahara rese. Nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah, bersyukur alhamdulillahirabbil alaminku sebab hujan dialah jaradi segala rupa. Oi kapas di Kalimantan jararadi nu dipelak nu teu dipelak idinya langsung dikemas dibawa ke Bandung dibawa ke Tangerang jaya pabrik tekstil di urang teh dibawa ke Surabaya kadang nu meuli nama urang Sumatera dijual di Tangerang dijual deui ku ari nu produksi tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan jadi jutawan miliuder. Masya Allah bersyukurlah ka Gusti Allah. Ieulah tanda kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ti mimiti anu melakapasna kemudian anu manenna kemudian nu ngemasna karyawan dibawa ka Tangerang kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton apa sabaraha kontainer dibawa lah ku ari ka pabrik tekstil. Ti mimiti patani kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dieu diasupkeun dak urang mah kuari tarima make alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuat tina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Na ilah zalika min ayatil maksudna kembalikan ke Allah ieu teh tanda kebesaran Allah tanda kemahakuasaan Allah la'allahum yazakkarun manawa para kupar diharapkeun seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katut eusina iman atuh ka Gusti Allah. Urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraho saha nu melakapasna saha nu jadi tangkulakna di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji dipake salat ieulah zalika khair libasut taqwa. Tapi batur coba dulu sagedengeun urang beuh make pakaianna mararahal tapi teu iman ka Gusti Allah nyana agamana Konghucu nyana Buddha nyana Hindu nyana Protestan Kristen Katolik dan lain sebagainya tah geus dibere nyaho ku Gusti Allah awas ieu teh tanda kebesaran Allah la'allahum yazak ingat sia ka aing dia iltifat cek ahli ma'ani ma'ai tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab tapi di dia kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun endahan la'allahum yazakkarun bagian ilmu ma'ani tah mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas. Jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho. Ayeuna teu ngaji mah atuh hese rumadak ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres. Nu mondok ke kacaletot bae. Oh mah nu teu mondok mah. Mantak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran, wawanianan. Eta bahasa model hitop, bahasa model majaz, bahasa model kinayah. Dek kumaha ngahartikeunana, degungkeun habak jelema kos itu. Mondok heula sia. Ngahartikeun Quran mah. Eta bahasa-bahasa kitu.
aju naon maksudna wal iltifat wa nah ieu iltifat teh kos kumaha nah engke naon rahasiana ieu teh kahara rese aya majaz aya majaz mursal aya majaz isyarah kemudian dirinya aya alaqah aya korena deuk ngamajazkeun teh teu sambarangan kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah didinya masyaallah aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke aya bahasa iltifat eta kumaha kos karitu mun teu mondok aya nu mondok ti leuletik Haji Pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan mati orok datang ka paeh bakal di pondok paehnya nama ya bani adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah ya Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi timimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris, ke Kangjeng Nabi Nuh, ke Kangjeng Nabi Hud, ke Kangjeng Nabi Daud, ke Kangjeng Nabi Lut, terus kebelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman. Didongengkeun terus para nabi Musa, Nabi Yusa. Kebelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah limayas mauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan anu gorengna ke bisa dijauhan tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ketika orang ngadenge teh Kanjeng Nabi Adam kan orang berpikir eta bapak urang kunaon make maksiat di sorga lamun tah heula teu maksiat meureun aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan aju cak nu ngontrak aing teu kudu ngontrak aju cak nu tani aing teu kudu macul segala ngawaluku aju cak tu nu di kantor meureun aing ge lah meureun teh berpikir kadinya ulah ngomong gitu lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifah tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam ku urang ku ari dijadikeun ibro cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tah kuduna kitu Kangjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa Gusti Allah diturunkeun tina nu mulya sorga diturunkeun ka bumi anu hina eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana Dubatak ditambahan dari cek Gusti Allah ya Bani Adam wahai anak cucu Kanjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaitan sing hade ulah kagoda ku fitnah-fitnah setan bere sebab setan geus ngancam cak setan teh Iyo Adam jeung Hawa ge kuai kagoda cak setan. Digoda sia kuai urang Cikupa. Aing kumpul di Citra. Aing kumpul di BSD. Sabagian anak buah aing di Purijaya. Pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia anu dagang asongan ku aing bakal digoda anu dagang lapak ku aing bakal digoda
nu dagang karung ku aing bakal di karungan pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat ka dia aya bapana bae ge jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal digoda nu jadi ustad nu jadi kiai ti Tarasub Golkar setan blonnya pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda ti tangredek kabeh dengan dasar kebutuhan kita nyimpen duit di bank deposito abeh ngadaharan taina ayo ku aing digara roda supaya ke Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh jauh duit nu halal nu haram ku aing bakal digoda kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor sial teh setan goblok masyaallah ku aing bakal digoda ku cewek-cewek bakal mararecet ge calana-calanana aduh apemna bakal kadeuleu ku aing ting-tingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing aduh SMS-na dilancarkeun ku aing ujian digoda kajen ku kumaha ge geus kiai heula nu ku aing digoda ustad nu ku aing komo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa tial da setan aduh terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah aduh ku aing sia bakal ditutur-tutur ke mana bae ge sia waduh teh setan sial jasa ge setan di mana sia tempat sia tempat aing di Tangkal Asem Tangkal Ambon, pusatnya di Tangkal Beringin. Waduh, setan ngancam setan. Cek Gusti Allah ya Bani Adam, anak Adam nu aya di Cikupa, di Bojong Balaraja, Cipondo, Ciputa, Ciledug. Kos kabeh santero, Serang, Pandeglang kabeh anak Adam. Awas. Layak tinana kumu setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade kajen teuing setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk di goda siana bae ulah kagoda carana kumaha Gusti supaya ulah kagoda ulah boga HP aja pendig hideug aduh boga 5 aing HP aduh naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan ulah boga TP waduh berat naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan sing hade cek Gusti Allah ya ke heula di hareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan ieu mah nomor kahiji sing ada ulah kagoda ku pita-pita setan ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan kama akhraja abawaikum minal jannah sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan sing ada setan lantaran setan tepan baheula yanzi'an huma libasahuma liuriyahuma sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna dasar tangkorak setan nu ngagoda na akhirna atuh katembong liuriyahuma sawatihima kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong ku ari ku gara-gara setan sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum
nya nama setan kapan neleukeun ka urang ngagoda ngeunah dek dihareup dek digigir dek ditukang dek diluhur dek dihandap dek urang keur hudang dek urang keur hees nya nama yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuk ka urang jeung kanca-kanca setan balad-balad setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuk kapan nyana maneuleuk ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuk ka setan aya setan maneuleuk ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuk ka setan deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setan teu kadeuleu urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu urang boga silat karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu kos kararitu lantaran setan teu kadeuleu aya nyana neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabiluh nyana mandeuleukeun bae ka urang kuari ge aya tadi dia sial tak uci ngomong-ngomongkeun aing bae cak setan aing deuk pindah ka belah kenca dekat-deketan aja pendek wah inget ditiupan matana supaya nundutan eta setan dokon gitu sial jata setan nyana neulekeun bae ke belah kulon ke belah wetan ke belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseureun cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai anu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak kerjaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ka anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftan ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran urang dijanjikeun lamun urang bersih bakal balik deui ka tempat semula yane surga sakumaha kanjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ka akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana ge ku ari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna kuari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang kuari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu jeung uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kulagaku gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana teu make sahlai-lai acan atupan ngeulaeun setan mainnahu yarakum wa qabilu nyana maka urang ngagodana neuleukeun deuk dihareup deuk ditukang deuk digigir deuk diluhur deuk dihandap deuk kumaha bae carana kumaha nyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe dogol unggal poe geus ngasah bedog we sia ku aing gerakan kieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu
sebab teka cekel kadang-kadang maka dulu sene aya nu haseup da doang ka deuleu sene nama teu ka deuleu aya nu seuneu ka deuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa ka deuleu ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi mas bayang maca surat jin di dia hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh heuh setan banyak di tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bege geus teuleut heula di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikan sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanyaing orang batur bae heula di dieu keur zaman kula leutik kene aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin Gusia penta aya teh santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeunna bae lah ulah kudu kabelegedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nyana kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cager kunaon sia aduh aing neuleuleungeun gure cekeuna aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kula ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya waduh dia ka ditu aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca ku urang teh mulai aya mimiti tariris awal Quran tiris amat ya awak ya tiris henteu kebal aya tertrek naon woi ada apa sama incuna masalah tah udah datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ieu wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan paranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kala luar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu ka deuleu jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar di dinya sia ulah geus kodo mah boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus haya karasana asal penting me dibacana maca yasin mah maca yasin auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak pabajikeun aku nantet teh kuna naon ada di sini maca Quran ti penting cek kenapa Masya Allah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sing ade Masya Allah urang bisa deuleuh ka setan bisa deuleuh ka jin lamun urang dibere kecerdasan dibere penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru hayang nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta trak urang aya di nagara jin aya
uranglah di dia kerengan urang lamun asup ka nagara jin teu kadale di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ka alam jin haji teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus bae mantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin masyaallah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha nu mantak Bung Karno mah dibere sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina tapi bejana Bung Karno mah cincina hideung semu biru ieu mah hejo aduh Gusti Allah tak urang menyaritakeun Bung Karno emang kumaha kitu bisa nagarkan rajin nu mantak Kiai Zaini mendak kerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wau jeung jin-jin hiji nomor kaduana baheula waktu benda kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleu ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang jaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno masyaallah ente kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu kiai lain lalagaan di Karawang aya nungges ngalalakon ka nagara jin nagara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan-kerajanan kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten wah teu lain lalagaan teh mentak urang Banten mah kos jin kasurupan Banten belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede keneh ieu caritakeun urang Bogor urang di ditu di negara jin teh loba ambalaya wah mutiara emas perak dan lain sebagainya asal daek bae pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan aya nu ngarewas naon wiridanna cenah ge sia mah kadinya bae pan aduh terus teu beres emang budak ieu mah ieu setan ke urang jaritakeun setan jin di negara nang ke dihareup maka mantak asa ulah ngabesan inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaiton-syaiton teh sebagai kanca-kanca sebagai babaturan-babaturan sebagai kroni-kronina kasa lilladzina la yu'minun ka jelema teu arariman Katolik teu iman ka Allah Protestan kafir pokona mah Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah kronikna syaiton kuari lamun lain ajakan setan Yahudi jamual kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika jamual urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan ngan di urang na deui nyana ngahijina jeung para setan-setan jadi aya kedua komplotan di urang teh aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah aya nu teu iman ka Gusti Allah ngahijina jeung setan sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan sedengkeun jadi kroni urang mah teu daya teu upaya kasimpulanana setan ngagoda
ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, asal aya kafir eta kroni setan. Yahudi kroni setan, Nasrani kroni setan. Kajen ngomong lembah lembut ujung-ujungna kajen kuku mage tetap ngajerumuskeun bae. Kitu bae. Walan tardoangkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi jeung Nasrani maja datang ka irah ge moal ridaweun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan. Geura dihareup ke sabobor hayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna. Wah, luar biasa. Kaki haji mungkin nyana cicing di sorban. Wah, kabupati meureun dikenongna. Macem-macem ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan. Sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray tiba heulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk. Asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Pencetkeun urang set. Bisa. Sial ta setan. Bacana nu empat nya bisa kos kitu mah. Itu kiai kaisinan. Mentak ulah sapencet-pencetna setan leuwih pinter tibatan urang. Kudu make antina. Tanya kiai kok bisa kos kitu? Tadi puasaan sapencet-pencetna. Atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh. Tanotek si ade. Iyalah Quran gajelaskeun. Kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae. Sadarkan diri orang, hati orang, pikiran orang bahwa cak Al-Quran inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Saenyana kaula nu agung maha pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca, sebagai kroni, balad, babaturan, sobat, nyobatna lilladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman. Asal jelema teu iman ka Allah ya ane kafir, sobat setan. Sing hade jeung jelema eta.